Naon CS ka dieu? Aing teh nyangka ka maneh, Win. Nyokot sesuatu anu ku urang keur dipake, Win. Sorry bro, ieu mah lain ku masalah babaturan. Ai ku masalah geus teu dipake ku dedenya mah nya wayahna kurang dicopot bro. Maneh teh babaturan urang. Geus lila urang teh jadi babaturan. Tega maneh ka urang ha. Masalahna masalah harga diri bro. Narimakeun we mah kumaha ge sok. Urang kecewa ka maneh. Kecewa pisan aing teh. Ulah kecewa ka urang CS. Asli kecewa. Didinya teh geus dianggap ku urang teh dulur sorangan. Dulur sorangan ku urang dianggap didinya teh. Lamun ku maneh geus teu dihargai, urang sebagai lalaki rek dicokot we ku urang mah kitu aing geus teu dihargaan mah. Ayeuna mah kieu. Ku maneh geus dipake sabaraha kali eta ha. Teu nyangka pisan ka aing. Teu nyangka aing mah. Geus dipake sabaraha kali ku didinya Win. Karek dipake sakali Riz ku aing mah. Di mana dipakena ha? Di WC. Tadi isuk dipakena karek 2 menit ku urang dipake Riz. Tuh. Geus dipake ku didinya nya. Tega didinya ka urang. Pican lahir urang teh jadi babaturan. Ayeuna dirinya tega nyokot sesuatu nu ku urang keur dihargai eta teh. Teu hayang nyaho aing ayeuna mah. Ayekeun barangna. Yo. Iya barang aing teh geus lila. Kolor teh meuli teh. Pan, maneh teh geulis pisan euy ayeuna. Aduh, pokona mah bogoh pisan. Pan ai Pani teh masih gadis apa udah bolong? Oh, jadi kieu kalakuan maneh urang eueuh teh ha. Aing teu nyangka ka maneh. Didinya teh babaturan urang heuh ti keur leutik keneh teu kamari ge ti can lahir urang teh babaturan. Teu era didinya ha. Teu era dieu teh babaturan urang. Stop, ai maneh saha? Datang langsung ngamak. Masalah harta aing eleh. Masalah banget aing rujan. Masalah pagawean aing eleh. Tapi lamun neangan nu bisa nyabak bujur randa di kajauhan, urang jagona. Masalah harta aing eleh. Masalah banget aing rungkad. Masalah pagawean aing eleh keneh. Tapi mun didinya neangan anu bisa ngopi jeung dedekna aing menang. Masalah harta aing eleh. Masalah pagawean aing eleh. Masalah banget aing eleh keneh wae. Tapi lamun didinya neangan jelema anu bisa nyebut huruf P tapi teu calangap aing bisa. P. Masalah harta aing eleh keneh. Masalah banget aing eleh keneh. Masalah pagawean aing eleh keneh. Tapi mun neangan anu bisa sulap aing jagona. Tuh. Kosong kan? Tuh, tinggalinya kosong kan? Tuh, kosong keneh nya. Masalah harta aing eleh. Masalah beungeut aing ruksak. Masalah pagawean aing eleh. Tapi lamun neangan ahli ngadolkeun urang jagoana.